Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tepang deui sareng simkuring al-fakir dina raraga belajar ngaos kitab Sapinah anu sakumaha sok diaos di pasantren-pasantren. Ayeuna urang ngaos ngalangkungan logoh bahasa Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihim. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna pasal anu baris diaos dina dinten ayeuna nyaeta pasal gambaran ngamakmum. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari hiji pasal mertelakeun gambaran ngamakmum. Suratul Qudwati ari pirang-pirang gambaran ngamakmum tah ieu aya dina cetakan nu sanes teh aya nu seratana suwarul nya. Di dieu suratul sami wae. Ari pirang-pirang rupina anut atanapi rupina ngamakmum gambarana ngamakmum. Tis'un eta aya salapan. Aya salapan rupi, salapan gambaran. Tasihu anu sahna ngamakmum bi khamsin eta dina 5. Janten di dieu dipertelakeun musannif yen syarat ngamakmum gambaranana aya salapan dibagi 2. Anu sahna aya 5. Naon bae kahiji kudua tu rajulin nyaeta ngamakmumna pameget birojulin ka pameget. Tah sah ngamakmum pameget ka pameget. Nu kadua wa kuduwatum ra'atin ngamakmumna istri birojulin ka pameget. Nu kadua sah di dieu ngamakmumna istri ka pameget. Nu katilu wa kuduwatuhunsa ngamakmumna atanapi anutna banci atanapi wandu anu ti kudrotna gaduh kelamin 2 gagaduhan 2 birojulin ka pameget. Nu katilu nyaeta wa kuduwatuhunsa birojulin anutna ieu banci atanapi wandu ka pameget. Wa kuduwatum ra'atin kaopatna anutna atanapi ngamakmumna si istri bihunsa ka ieu wandu ka ieu banci. Wa kuduwatum ra'atin sareng kalimana anutna ngamakmumna ieu istri bimra'atin ka istri deui. Tah ieu nu 5 ieu sah menurut kaul ieu. Salah sawiosna musannif dina ieu kitab Sapinah. Watabtulu lajeng deui nya watabtulu sareng batal. Sareng batal ngamakmum anut bi arba'in dina 4 rupi. Nu tadi nama tasihu bi khamsin sah dina 5 maka batal dina 4 gambaran dina 4 rupi. Naon bae kahiji kudratu rajulin anutna pameget bimra'atin ka istri. Teu kengeng sok sanaos istrina ustazah, istrina bu hajah, urang teu gaduh gelar pameget anut ka istri teu kengeng. Nu kadua wa kuduwatu rajulin ngamakmumna atanapi anutna pameget bihunsa ka wandu. Naon margina bilih si wandu ieu condongna ka istri pilih teu condong ka pameget. Naon margina margi ari wandu mah mangmang gaduh kelamin 2 kitu. Nah ieu pameget nah ieu istri. Janten teu kengeng tapi di mana ieu wandu anut ka pameget ngamakmum ka pameget maka sah. Tapi henteu sahna ngamakmum pameget ka ieu wandu. Wa kuduwatuhunsa sareng salajengna anutna atanapi ngamakmumna ieu banci atanapi wandu bimra'atin ka istri. Nah habat henteu sah margi ari namina wandu mah gaduh kelamin 2. Nah ieu teh pameget, nah ieu teh istri kan teu terang. Nya kumaha upami condongna ka pameget teras ka makmum ka istri berarti henteu sah. Jadi di dieu aya mangmangna. Lebih baik hindari wihkeun we makmumna istri imamna hunsa wios sah tapi makmumna hunsa
imamna istri teu kengeng. Wa qudwatu hunsa bihunsa. Salajengna nu kaopat nyaeta ngamakmumna atanapi anutna ieu wandu ka wandu. Naon magina bilih mangmang nu dijantenkeun imam teh naha condongna ka istri, naha condongna ka maget. Teras anu janten makmumna naha condongna ka istri atanapi condongna pamaget. Bilih kajantenan ieu si wandu dua nuju berjamaah teras nu hiji ngamakmum ka hiji deui, bilih anu janten imam lebih condong ka istri, nu janten makmum lebih condong ka pamaget. Dan didinya batal ngamakmumna. Kumaha kitu musannif nerangkeun hunsa bihunsa teu kengeng silih makmum maka batal. Tah sakitu heula panginten bahasan anu diaos ku simkuring mugi aya manfaatna hapunten anu kasuhun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.